Maka Gusti Allah negor ka Kangjeng Nabi Musa. Musa aing apal kana renungan anjeun sebagai hamba aing kakasih aing. Renungan anjeun teh ku aing diperhatikeun Musa, kuari mah ku maneh disurtil bae. Tina kaum ratusan ribu manusia anu nyembah Nabi Luka aing teu sakabehna Musa coba teangan saloba 70 nu teu nyembah coba teangan ku Kangjeng Nabi Musa teh dulur kamari keur waktu aya Musa samiri mawa anak sapi anu menang modif tidak perhiasan kaum Kipti haju di sararembah coba Kangjeng Nabi Musa nu teu milu nyembah aya sabaraha coba Kangjeng Nabi Musa ngasruk ternyata bener ayat 70 orang Masya Allah tina 500.000 manusia 70 nu teu nyembah 500.000 manusia 70 sabaraha persen coba sabaraha persen ya Allah ya Rabbi kumpulkan coba nu 70 coba ka dieu kabeh kumpul kabeh nu 70 kakarak aya 60 10 deui cek Gusti Allah teangan begitu diteangan anak muda 10 masih pemuda keneh Masya Allah umuran bangsa 17-18 tahun anak muda anu teu milu nyembah ka anak sapi anu kapedek 10 kadi cek kadi anak muda Masya Allah ya 10 sore ku Kangjeng Nabi Musa nu 70 dikumpulkeun pemuda kunaon tuh ketika ku Kangjeng Nabi Musa kaistimewaan ieu kaistimewaan ketika ku Kangjeng Nabi Musa dek dibeat dek dibawa munajat aneh eta nu 70 isuk-isuk jadi kolot kabeh kolot nu tadina mah kakarake kumisna bulu jarum janggot bulu jarum budak kuari mah teh nyaho bulu jarum nya teh nyaho ka manukan baheula mah urang ngapan osok asal aya manuk mamawa betuh kut aju cek nu kadua pen aju udah kata aing dulu aing mantas aing boncit kitu kan baheula budak kuari mah teu nyaho kuari mah meuli be manuk boga duit teu boga duit maling tarolo aja wan gula mah aja kajawan jasa jujurna aduh kurang di dulu manuk di mana coba nyayang oh di tangkal anu saya bisa naik coba naik ke 5 poin naik oh gue geus endogan sabaran dong na kakarak aya 2 ke sama gue oh geus endogan sabaran dong na aya 5 oh kuari keur dikereman tuh baheula mah mun aya 5an sering hiji lamun aya 5 kebeneran ieu teh ngan tiluan engke 2 nu hiji saurang babari baheula mah terus dikereman di daontongan haju dicirian di tangkalna tak bae make asal aya nu kos kitu berarti geus aya nu boga batur ge datang ka dinya oh geus aya nu boga nyaun jujur jasa baheula mah geus aya tandaan tah tangkal aya manukan di barang di dieu geus aya nu boga tah tandana geus didaekeun Masya Allah eta nikmat amat hirup di zaman eta tah zaman jujur kuari ya Allah Masya Allah kari jujur jasa terus didale benar didale kakarak borosot didale kakarak megar didale deui geus aya bulu jaruman Masya Allah kayak kadieu deui geus aya bulu centong budak pari teh nyaho bulu centong pan nah kuari di dalam deh geus haris wis tinggal tere dihiberkeun alah set dibagi tasya 2 tasya hiji ya Allah ya Rabbi eta ngeunaheun jasa sebelum
aju urusan parab da geus ya neangan parab atuh heuh ge ieu aing neangan parab keisukan aing keisukan itu ngeunaheun jasa eta zaman jujur jasa tidak ada korupsi saat itu. Ieu anak muda nu 10 ternyata kahebatan hatena cinta ka Gusti Allah aya ma'rifatullah di jero hatena jadi kolot dirupakeun ku Gusti Allah jadi kolot sanajan kuari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah kolot eta teh mentak sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak sewaktu-waktu mah ngora sewaktu-waktu mah kos budak eta teh jelema lain sambarangan lamun aya jelema kos kitu ka eta lain jelema sambarangan dua barangan eta sebab naon eta kumaha keur mantengna hate lamun keur manteng ka Gusti Allah kolot kajen gua kumaha ge kajen ting budak belasan tahun kolot lamun keur biasa-biasa kadeureuna ngora lamun kabeneran nyana neuleuh awewe anak muda deui biasa deui bae itu no problem biasa hese aju nyana bogo atuh urusan bogo mah bukan urusan asmara mansa wali kos itu utama urusan rahasia bogoh nage lain bogoh cara ente Masya Allah dadamelan Allah gelis amat tuh muji syukur ka Allah nu jorejeng nu gelis ge sebenarnya mah sarua dadamelan Allah ngan eta mah budak dibere kaleuwihan we mudah-mudahan we bogoheun ka aing tuh kan saya pajar bener bae tuh henteu ke saya pajar bener bae deui kos kitu tah ieu ieu guys kumpul 70 dah saparantos saya 70 Gusti cek Kangjeng Nabi Musa bade kumaha ieu geus lengkap cek Gusti Allah nu 70 teh Musa ajak munajat ka Gunung Tursina bawa ku maneh lantaran eta lain jelema sambarangan sakitu poharana di saat Musa Samiri ngajakan ngaibadahan ka anak sapi tapi tetep nu 70 maka aing bae ibadahna pohara jasa aju sanggeusna diajak munajat maksudna deuk naon diwarah deuk diwarahna ku sebab naon cek Kangjeng Nabi Musa lantaran nyana cicing bae saat batur ari ibadah ka anak sapi lancek maneh Nabi Harun dakwah keras-kerasan nyana padahal mah aya kewenangan untuk sama-sama dakwah tapi nyana tetap baik cicing baik ngan nyalamatkan diri doang maka lu 70 ajak ka Gunung Tursina ku aing diwarah cicing baik teh bahaya Masya Allah Gusti nu mantag 70 teh kumaon gitu pan ayat 12 Sibtu 12 golongan kan umat maneh ayo sagolonganana ieu adalah genep lamun sagolongan genep 12 10 bae kali genep sabaraha 10 kali genep berapa aing nyaho atuh anu babari teh mah kos kitu mah tinggal lu 2 kali genep tuh bener pinter dah nah jadi genep 10 jeung 12 sabaraha 72 Gusti sedangkan Gusti nitah teh 70 golongan abdi teh kapan aya 12 sagolongan dicokot genep ieu kan leuwih 2 ieu kumaha Gusti nu 2 nu hiji ngaranna Kalib nu hiji de ngaranna Yusa eta mah antep ulah diajak munajat kunaon Gusti aya rahasia ke di tukang Masya Allah geus dibejakeun ka Gusti Allah nu mantap kami mah geus pernah zarah ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam di Yordan panjang kuburanna ge penerus Kangjeng Nabi Musa tah ieu dongengna tah 12 golongan satu golongan cokot genep memang aya nagengan sakitu ternyata begitu genep lain 70
sedangkan dititahna ku Gusti Allah kan 70 barang dihitung mun sagolongan genep ayat 72 usul Kanjeng Nabi Musa nu 2 kumahakeun sedangkan ieu kan 72 Gusti nitahna 70 antep nu 2 ai ke diantep kumaha eta mah engke aya rahasia nu maneh moal ka dibere beja waduh cek Kanjeng Nabi Musa pohara setelah kumpul tina genep-genep sagolongan Yusa jeung Ki Kalib mah dinasehatan ku Kanjeng Nabi Musa instruksi ti Gusti Allah Yusa jeung Kalib anjeun mah cicing bae di dieu teu meunang diajak munajat ka Gunung Tursina aduh cek Yusa jeung Kalib mah nya si mah kami teu bisa diajak munajat ieu instruksi ti Gusti Allah teu bisa tetap pangusulkeun ka Gusti Allah ieu mah geus ulah loba omong sia geus ti Gusti Allah na kitu usul masa sih pan anjeun mah kalimullah bisa langsung bicara jeung Allah pangusulkeun diusulkeun ku Kanjeng Nabi Musa Gusti nu 2 ge hayang milu kudu kumaha menanganina Gusti cek Gusti Allah Musa bejakeun jai ujung-ujung nama kapan menang rahmat jeung ridho aing sanajan nyana teu milu munajat ka Gunung Tursina tetep nyana sarua menang karidoan jeung rahmatna sarua jeung nu munajat bejakeun ganjaranna malah leuwih gede tibatan nu milu ka ditu keuna cicing bae teh aya rahasia barang dibejakeun ku Kanjeng Nabi Musa seperti eta mangga atuh ai kos kitu maja ujung-ujung nama hayang ge rahmat jeung ridho ku Gusti Allah diulahkeun mah jeung aya rahasia anu encan dibejakeun mangga kami mah geus diimah bae ridho geus nu 70 berangkat jeung Kanjeng Nabi Musa alaihissalam masyaallah diabadikeun di Al-Qur'an ieu ayat واختار موسى قومه 70 رجلا wallahu a'lamu bimaradin mili Kanjeng Nabi Musa ka kaumna saloba 70 rajulan 70 lalaki eta teh mimmalam yabudul ijla bi amrihi ta'ala ti golongan jelema anu henteu nyembah ka anak sapi dengan perintah Allah geus ditantukeun ku Gusti Allah waktu-waktuna supaya tepat ketika ku Gusti Allah geus ditantukeun waktuna awas Musa waktu eta kudu berangkat maneh lini kotina karena waktu nu geus dijanjikeun ku Gusti Allah begitu datang kana waktu nunggu Kanjeng Nabi Musa selama nunggu teh lain satunggu-tungguna instruksi ti Gusti Allah Musa bejakeun kana 70 puasa sanggeus puasa ulah batal wudu sanggeus ulah batal wudu make pakaian kudu nu bersih ulah make pakaian nu kotor bejakeun nu 70 puasa terus-terusan salila 40 poe sarua bae nu 70 teh puasa bukanangan korma hiji doang sahur korma hiji percis kos urang bulan Ramadan bae kitu tuh siapa seri henteu berarti kan atuh mal kapangijin Allah ai puasa kos urang mah kos kieu hayang menang Lailatul Qadar di mana horeng ya bukan ge boho kopi aya teh manis aya rujak aya karujak-rujak asem aya naonan atuh masyaallah ngebreng-breng di dinya deuk biar kapangijing Allah na teh mah kapangiji jeung rujak tah 40 poe Musa puasa nurut nu 7 poe jam memang geus boga keyakinan ka Gusti Allah batur nyembah ka pedetnya nama henteu kita puasa mantap jasa bukana cukup korma hiji sahur korma hiji siap wudu ulah batal-batal ketika batal cepat wudu ketika batal cepat wudu selama 40 poin siap ulah make pakaian anu mewah-mewah tur make pakaian anak kudu nu bersih bae
ulah kacampuran noda najis dan sejamana siap nu 40 puasa kabeh wudu teu batal wudu Kangjeng Nabi Musa saat eta kemudian make pakaianna sangat sederhana di samping eta bersih pakaianna ulah kapagih jeung sasaha heula nu 70 tadru ka aing kabeh cara ricing bae tuh nu mantak urang ge kapanggih jeung Allah teh kos kitu ulah kapanggih jeung pamarentah ulah kapanggih jeung jelema ulah kapanggih ulah daharna ulah seubeuh teuing cukup korma lamun urang mah lah ai hiji memeureunan potongan urang mah moal kuat nya 3 lah langsung masalah 3 kan sok gede kieu korma kuari aya korma Amerika teh tuh poe teh sok poe kieu tah ngadahar 3 ge teh mah buar seneb basana teh mah malah mah ai dihareupeun urang mah 3 di tukangan di jero kamar ngadahar deui 3 deui waduh tempat ide ka Allah tah ngaranna ka korma tuh ketika urang dahar hate kumaha nginum hate kumaha masalah dahar jeung nginum masalah tapi hate jadi emang wali emang teu dahar emang wali kumaha teu nginum cuman nya nama dahar jeung nginum oh ieu mah bagian awak hate aing mah tetep ka Allah ketika nginum oh ieu mah bagian awak hate aing mah tetep ka Allah ketika sare oh ieu mah bagian awak hate aing mah ka Allah kitu bae terus bagian awak bagian roh atuh lain deui tuh urang mah kan ai bagian dahar roh milu mau menikmati wow ecrak balecrakan wow harajas oh ka Allah keur dahar teh begitu keur salat keluar roh deui tedekeun ka Allah endang nginget-inget dahar ngeunah amat tadinya beuh masyaallah sambelna buatan mana eta asana Cibiuk moal salah eta kajeun tuh urang mah teu daekeun tah roh teh di ka Allah kan teu daekeun endahan ka dieu deui berarti lain wali ari wali mah ketika dahar hate ka Allah bae sapira teh jeung awak doang nu awak mah kege pae nginum lah sapira jeung awak segala rupa jadi teu anti teu malah dibandingkeun jeung nu puasa anu puasana aju ujub jeung anu dahar nginum ka Allah bae atuh bandingan dahar nginum ka Allah daripada puasa ujub aju ngomong kieu ih budak teu puasa nanaonan cara aing rupa puasa bae bah geus moal beres sama kamu tah mah puasa kos kitu mah tah mah beuleumeun tah mah ya tuh siap puasa mantak naon ieu aing mah geus ngalaksanakeun puasa Senin Kemis asana geus aya 5 tahun je tuh lawang surga geus maruka jang aing mah boh eta kos kitu awal ka surga terus malah mah urang ge lamun kajeuleuna puasa emang mamang keur puasa teu lah ieu mah keur ieu bae puasanya ai puasa mah tuh ai bersih teu bersih ngabohong puasa kan lah terus teu kudu tah jadi teu kanyawan kan teu kanyawan ke batur udahan nyana nyokot maksudnya henteu nyokot doang abeh teu kadeuleu puasa tapi teu didahar henteu dicekel we kitu tah set mun kue teh mun roti nyekel nyana ge nyekel tapi teu didahar abeh kadeulna ulah kos tu puasa ke pribumi ka jero diwapeu tolol tah jelema eta ria teh tuh gitu hayang kanyawan oh berarti keur puasa gorengan henteu udah beres geus puasa 40 poe wudu teu batal make pakaian sederhana nu bersih cunuk kana waktu ninggang kana mangsa limiqatina kana waktu anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah atuh faqaraja bihim kaluar Kangjeng Nabi Musa bareng jeung nu 70 menuju Gunung Tursina masyaallah karim ieulah jelema-jelema pilihan anu ketika batur nyembah ka pedet cenah mah teu cuman sayang manehanana teh ieu henteu ilu dakwah batur nyana jadi aya usim dakwah usim henteu kuduna kan kitu hirupna
usim dakwah usim henteu masalah ieu mah cicing bae usim dakwah jana cicing bae. Berangkat jeung Kangjeng Nabi Musa naik ka Gunung Tursina ngan cek Kangjeng Nabi Musa di pertengahan cicing heula manehnya kula heula dek ka luhur sorangan instruksi ti Gusti Allah mangga naik Kangjeng Nabi Musa ka luhur. Begitu naik Masya Allah turun cahaya seperti mega di luhur langit hese dicaritakeun anu lir teu beda jeung mega turun ka handap tetapi dicaritakeunana hese nu mantak hese warnana disebut berem lain, disebut koneng lain, disebut biru lain, disebut hejo lain, disebut herang lain, disebut hese warna eta teh hese dicari tercengang kabeh keindahan warna nu turun ti langit. Kakara Kangjeng Nabi Musa ngawean nyauran, yap kadia ayo gerak kadia narae kabeh narae asup ka jero mega eta mun cara mega. Cahaya nu luar biasa. Masya Allah karim. Pohara. Di jero eta teh keindahan anu luar biasa. Kabeh sararujud ku nikmat-nikmatna 70-an brak. Dikersakeun ku Gusti Allah teh bisa ngadenge nyana teh mukalamahna Kangjeng Nabi Musa jeung Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa teh mukalamah jeung Gusti Allah aya instruksi kadenge teh kudu 70-an if'al la taf'al kerjakan anu jangan dikerjakan anu pagawe anu pigawean anu ulah dipigawean eta nu 70 ngadengekeun nikmat luar biasa hanya ngadengekeun ge lain ngadengekeun lain ngadengekeun sunan kitu ngaranna bahasa Allah ngadengekeun ge suara Kangjeng Nabi Musa anu kadengekeun mukalamah jeung Gusti Allah sakitu nikmat pohara jas ngeunah da lain lalagaan nikmat pohara jas geus lila langsung naik deui ka luhur eta si cahaya megaset kabeh bersyukur kuminah-nginah teh ngadenge munajat Kangjeng Nabi Musa. Urang mun ngadenge doa para wali bae kan ngeunah. Urang ngadenge babacaan wali Allah emang teu ngeunah babacaan nama eta-eta kena tapi penyentuh umat hate. Doana para wali madahal mah doana eta-eta kena kok tersentuh hate urang kunaon? Sebab nyanana langsung jeung Gusti Allah. Urang doa nama eta kene, babacaan eta kene tapi kok indah amat. Quran mun dibaca ku wali Allah urang ngadengekeun ngeunaheun amat. Ko lain deui sih. Lain tina suara, lain tina makhraj, lain tina gaya, tetapi aya keindahan tersendiri ngadengekeun wali Allah maca Quran teh lain deui kunaon eta? Hatena langsung jeung Gusti Allah. Urang ngadengekeun qori ngeunaheun tetapi datang ka ceuli doa. Seindah-indahna jeung sangeunah-ngeunahna, sabagus-bagusna makharijul hurufna datang ka ceuli doang. Caritana ke di luar ngeunaheun nya ngaji, bagusnya makhraj ngan seukur sakitu. Tapi ketika wali Allah maca Al-Qur'anul Karim, rada lain deui hese nyebutkeunana kok tiis amat hate. Ketika ngadenge wali ngadoa kok ngeunaheun amat padahal mah eta-eta kene ieu cacak-cacak wali Allah atuh komo Kangjeng Nabi Musa. Geus teu bisa dibayangkeun. Nu mantang sahabat babarengan jeung Kangjeng Nabi kabeh jadi wali Allah. Ashabi kan nujum bi ayyim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat kaula lir teu beda jeung bintang di langit anu gemerlapan. Kabeh bercahaya atuh panu dituturkeun ka Kangjeng Nabi anu dikupingkeunana suara Kangjeng Nabi bi aihim iktadaitum ka mana bae anjeun nuturkeun sahabat ihtadaitum bakal meunang pituduh jehe nu mantap urang teh lamun ngadengekeun kiai anu lain kok kana hate jadi lain deui sok dengekeun kiai partai baliklah haridang
kunaon teh teu eureun-eureun ngajakan ka Golkar mah seneb aing mah. Eta sia datang, eta si sok dibere duit. Oh, eta sia mah tolol, sakalian tolol bae aing jalan. Seneb beda. Atuh komo ngupingkeun Kangjeng Nabi Musa. Ka kuping muka lamajeng Allah lain suara Allah na tapi suara Kangjeng Nabi Musa nu keur munajat ka Gusti Allah indah amat masya Allah. Kabeh cirambai cai mata lain sedih tapi nikmat. Bunga nu pohara luar biasa. Eueuh papadaan. Indah na pohara nu 70. Beuh pohara. Idinya barang geus eueuh eta cahaya teh tiba-tiba aya gempa anu pohara. Gempa. Gunung oyag-oyagan. Nyana raragagan. Padahal mata munajat. Ngadengi suara Kangjeng Nabi Musa nu indah. Tapi tiba-tiba ieu goncang gempa. Falamma akhadhathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufa'u minna. Barang kakenaan ku goncangan gempa bumi anu dahsyat luar biasa. Nah make jeung digempakeun padahal mah mantas milu munajat aya naon ieu wallahu a'lam bissawab.